sila, satu. Satu, dua. Kahiji heula nah. Ieu mah geus kadua wae. Tiga. Pengagelalan agama. Ari mah hayang kawin deui. Opat. Kegiatan aku Kerakyatan dipimpin Pak Kuwu. Oh, enya eleh meureun Jokowi. Kerakyatan dipimpin Pak Kuwu cenah. Sugan bener yang terakhir ya, hayu. 5. genap. Aja heeh. Ieu naon lebetna kecamatanna? Abdi Kecamatan, Cikijing, Kabupatenna, Majalengka, provinsina, Jawa, Jawa Tengah. Mairoh, Mairoh, gaduh putra bara hiji. 5 sadayana. Gaduh 5, ngeureueuh kan Opat. Hah? Pas Tegaluh. Oh randa, Paku aya randa ye. Entah iya neng Ajijah teh iya, gelis ente. Ya anya piraku kasep mah. Ningali cenah neng Ajijah kantos aya di aksi Indo dengan dukungan caranya ketik aksi spasi Azizah kirim ke. Oh nggak SMS ente? SMS ente? Oh pantesan orang kasenggol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang aja. Alhamdulillah abah damang abah. Oh ya aki-aki hungkul gening. Gusti resep ningali emang bi suping ka pangawasan ngajajar kos kareta api itu kan itu. Atau mudah-mudahan suping ka pangawasan rezekina sing barokah. Rezekina berlimpah ruah, anu can kabeli bisa kabeli sawah, pergi haji ngalabring marakat oge ka Mekah, mah hoyong ka Mekah mah, pengen ke Mekah pengen, geus boga duitna, oh, arek ojai meureun mama, mudah-mudahan sing nasib jaroh ka Mekah sareng Madinah, amin. Nu hadir di pangaosan bari pagigir-gigir tepatanya ku abi didoakeun anu barokah hutang sing laluna sutangna. Anu pang tarik na pang gede na hutang na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda yang mana? Kuda yang mana engkau senangi? Kuda yang putih berambut panjang. Ini dia Teh Azizah telah datang. Sambutlah ia dengan senyum dan tepuk tangan. Ada apa? Enak koprok persis teman kanak-kanak. Cek punten coba gantos mikna we. Ekona leutikan ya Pak. Sieun lamun ekona loba teuing abi nyados anu nuturkeun. Cobian we. Cek. Nah. Aliter na ehona nya mah entong loba teuing sieun. Bapak tuh. Hadirin rin. Tadi saya mogok di tol. Karena supir saya mabok. Makanya saya kasih obat. Obatnya Parame. Udah terus ke. Cek. Nggak usah tuh susurin ikut Parame kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'mati tammah wa rahmatil ammah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah Qala ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Milelesh. Ngupingkeun pangaosan walaupun gak paham dapat pahala. Amin. Ditambah deui pahalana ma aya nu ngaos teh diwaler ku kalimat thayyibah. Allah leres Bu. Aya nu shalawat diwalerna sallallahu alaihi.
Pami aya nu ngaos di waler Allah nu sholawat di waler sallallahu alaihi namun aya sinden ti Karawang nembang karak dijawab tobat. Nya piraku aya sinden nembang dijawab halo. Ayo meh semangat meh kompak wabi di komandoan. Mak pandangan abdi ngeupel eureun, can ngeupel teruskeun. Satuju? Cobian heula. Allah yo. Geus tong panjang teuing. Karunya aki-aki bisa ngabeun. Wa may yu'azzim sya'airallah ngepel fa innaha min taqwal qulub terus can ngepel geus atuh apa emang maksakeun teraskeun ngaos teraskeun terus oke Sadaqallahul azim ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma amin emang keur ngadoa euceung ngan aloh we aloh wa tafarruqam min ba'dihi tafarruqam maksuma amin ya rabbal Dadah hapunten sate acana ka para kiai, alim ulama, asatid dan ustazah, para pimpinan majelis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru orang sadana dipasihan kesehatan. Amin. Wabil khusus neng aja diberi absen ya. Yang terhormat ketua dekem, dekem, oh DKM merenya. Oh Dewan Kemakmuran Musolah meren. Anu mana sih Pak DKM nak? Ada Pak Edi geus aki-aki ya Allah. Orang doakeun si tambi-tambi rezekina, tambi-tambi barokahna. Kan ulah tambi-tambi pamajikanana. Udah mereka kenceng. Turut hadir Bapak Camat Kecamatan Cikijing. Aya gitu Pak Camatna. Anu mana sih? Oh geus balik. Oh geus balik. Ya Allah, Bapak Kapolsek. Aya deh. Bapak dan Ramil. Di mana? Oh kerki. Oh kerki. Bapak Kuwu Desa Kasturi, Bapak Dokter Randes Yadi Supriyadi. Anu mana Pak Kuwu? Dadah. Ningali Pak Kuwu nu sakitu kasepna. Sakitu-kituna. Doakeun ayeuna jadi Kuwu enjing mah jadi camat. Amin. Ti camat jadi bupati. Agok Pak Kuwu tong jadi bupati hungkul ke jadi presiden. Aduh, Pak Yadi jadi presiden, Pak saya, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek jadi menteri desa tertinggal. Kok tinggalin wae beneran. Iya loba-loba amat sih orang moal ceramah meureun ya. Mata'an Allah bituli hayati tehilap ka para sesepuh-sesepuhna, karuhun-karuhuna jeung demit-demitna. Biar aku aja demit dia. Alhamdulillah pendak aja. Iya neng Ajijah teh iya, geulis henteu. Ya nya piraku kasep mah. Ningali cenah neng Ajijah kantos aya di aksi Indo dengan dukungan caranya ketik aksi spasi Azizah kirim ke nggak SMS ente SMS ente oh pantesan orang kasenggol tapi alhamdulillah ada hikmahna patepang serang ibu-ibu di dieta kitu ece di mana ada pengajian diisi ku pangaosan datang daripada imah lalieun leres teh Bu perlu bapak-bapak ketahui ibu-ibu teh loba beulieun jeung bayareun leres teh komo ibu-ibu mah tukangan ngaji ieu mah kencang kana nganjuk we matak ngaji oge keur neangan doa aing piraku keur ngaji neangan duit mah ici da ustazah ge sok butuh dukungan mama duit matak pampang meupeng sumping ka pangaosan jadi ajang tali silaturahmi abi pendak sareng Pak Kuwu pendak sareng ibu bapak di dieu Bu urang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang umur loba dulur i pikiran teh ngan duit wajeng duit neng kumaha teu mikiran duit emang kunaon sih ayeuna minggu isukan Senin ngagerenjak datang ka imah saha emo aya kitu Bang Emok Gusti poe Senin emo poe Salasa emok poe nu dieu ce
Repo jeung kemis ya. Ieu masih kena korban bang emok ieu mah ya. Meni setia teh Pak Kuwu, saya berjanji. Iya. Ibu-ibu anu sok emok mah kudu cekelan bawa ka pangajian. Oh mama dicekek. Ke batur paeh meureun. Alhamdulillah dalam rangka tasyakur bin nikmah ihtifal maulid baginda Nabi Muhammad. Matak tingali panitia mah sagarupa diayakeun pake nyawa ten, nyawa pang, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen. Pak Haji Edi bisa didugendut ya. Daru masya urang mah loba dosa keur ngaji oge sok loba hulang mikiran komo anu gendut sok lobahi. Urang keur ngaji sok lobahi. Hilap. Hitut. Melekbek keur ngaji ge ieu mah ya. Ya Allah, mika eling ahlak pribadi Kanjeng Nabi Muhammad. Matak di awal mukadimah di aos dina hiji ayat. Wa may yu'azim. Usti iman kapaksa. Wa may yu'azim sing sahajami nu ngagungkeun syiar-syiar agama Allah Subhanahu, maka ia datangnya dari ketakwaan hati. Alhamdulillah sudah menjadi tradisi Pak dan budaya di negara kita Republik Indonesia. Jauh-jauh ti Karawang ka dieu sia-sia. Mun datang bulan Rajab sok rajin ngayakeun rajaban, datang bulan mulut ngayakeun mulut. Yai kondang dan kandang diondang di Jakarta, aya Jainuddin MZ datang di Majalengka Jainuddin men. Mika eling ahlak pribadi Kanjeng Nabi punten abi bade naros mak ari Kanjeng Nabi kata tangga koret henteu. Pelit henteu Kanjeng Nabi mah nyuruh isina masak teh banyakin kuahna, bagikeun ka tetangga. Nah, beda jeung urang. Urang mah boro-boro daek berbagi ka tetangga. Tetapi boga kanikmatan saeutik ripuh naudzubillah. Tetangga meuli hordeng anyar, urang bengek saminggu. Karek meuli hordeng hungkul, komo ting lamun meuli mobil anyar paeh sigana teh tah. Tong sok sirik kanu jadi kanikmatan batur insya. Sugan we tetangga boga mobil anyar teh urang bisa nginjem mobilna. Leres teh Bu? Ieu mah saruana nu boga mobil anyar boro-boro nginjemkeun tetangga keur can ge lewat mak karek ge lewat hungkul can ge nginjem tutupan pintu imahna. Guablek pas dibuka koret. Aya nu kitu aya? Mana? Karena mah keur viral pisan di komo di lagu di TikTok Paku deh. Sok kepo urusan batur si eta mah osok ngatur lamun ngomong nangalantur bebeja jaba sok guyu. Tekaop urang mun ngeunah si eta jiga nu ulah lamun urang barang beli si eta jiga nu nyeri. Antepkeun anu kitu mah meureun geus adatna. Akeun bae lamun gering oge pae. Nauzubillah min. Jangan terlalu ngagulung harta benda, semua lagi bakal mati. Orang kaya mati orang miskin. Raja-raja, rakyat biasa. Ma Oda, Ma Ici, Ajija. Aya keneh. Mati. Atau arek mati heula abdi pandeuri kajeun. Arek abdi pandeuri mati heula sarua keneh. Yang penting kita berdoa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal ayeuna bergelimang harta Pak, sawah puluhan hektar, duit puluhan miliar, tapi ketika maut datang kita cuma bisa jadi sebujur bangkai. Senandung dakwah, tepuk tangan yang meriah. Sugan we anu nyawer. Paku nyawer satuju. Mana Paku ya? Badan pun tak berharga.
sempatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terbujur dalam perut bumi. Paku temoga duit sih kena tanya maya. Pak Haji Edi mau lohok. Ada di sawah. Keayaan. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan, permata berbanding cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Takut dinaikkan, terputuslah pergaulan, termuncullah sendirian diri terbungkus kain kafan. Lanjut. Badan dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Aki-aki nyawer jadi santapan cacing tanah. Ada mohon abang. Jadi santapan cacing tanah karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Koprok-koprok atau mau dah mau lohok wae. Ada abdi disawer. Abah ikhlas sawerna ikhlas. Abdi mah era disawer tara biasa sakia. Ini saya sisihkan untuk anak-anak yatim yang mondok di Sirojul Qori, mudah-mudahan manfaat. Amin. Geus tenapakeun ka dia bisa dicokok ke tukang sound system. Boleh ngajinya pakai musik boleh. Sambil nyanyi boleh. Iya takut ada yang fanatik sampai diharamin, Pak. Lamun seni diharamkeun, lagu diharamkeun ngeunaheun moal. Moal. Boro-boro buka baso. Buka baso. Musabakoh. Mak ngimaman we tadi musolah tong dilaguan dan diharamkeun teh. Moal ngeunaheun ieu, cobian we. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin cek makmum. Ya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Urang mah kieu we ngajina aja hoyong nyanyi, hayu, hoyong seuri entong ditahan. Engke nahan seuri gogodokeun sagede helm. Ieu masuk anu protes, naon cenah ngaji sambil sesurian. Engke lamun ngaji sambil sesurian asup ka jero neraka. Astagfirullahalazim. Cok urang teh iraha di neraka anu sesurian. Kita mah gini be Bu, ya Allah, hidup tanpa seni hampa rasanya. Betul enggak Bu? No, Pak Haji, di Mekah, di Madinah ngaimaman para ranjang.
Yasin, Waqiah, Tabarok nggak berasa pegel, nampaknya seni. Gusti pindah ke Kasturi. Subuh-subuh aki-aki wah huntuan, uzoli fardo subiro kata ini ya, Akbar. Yang buru-buru Yasin Tabarok mak tabat beres-beres. Tabat yada abilang abi wa tabat yada abilang abi wa tabat yada abilang abi wa tab us aki-aki pikun pindah surat oge. Inna a'tayna kal kautsar fansholli li rabbika wanharin. Inna a'tayna kal kautsar fansholli li rabbika wanhar dicolek ku incuna bah buru hong geus beurang. Innalillahi. Ngagoleh pak modar kabeh. Artinya apa? Yuk siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang. Insya Mak hoyong gadu putra bisa ngaji mak. Hoyong gadu putra jadi kiai. Mas santren teh. Nah, tong alergi ngasupkeun ka pangajian. Guru ngaji mah ikhlas mak. Ngajarkan huruf demi huruf Al-Quran. Gek diuk da cangkel. Metode udubiah diajarkan mim patama te patata mim domahmu matamu. Tiba heula aya teu bah di Pemda di Pemprov guru ngaji demo minta kenaikan gaji. Teu aya saking ikhlasna guru ngaji mah mentakan urang kudu nyaah ka guru ibunya ka guru ngajinya apal nyaah mere. Arek mere ge nyaah we nyaah. Punten mak zaman sekarang anak jauh dari agama ya Allah keur usum budak alay. Budak alay jang lamun ngomong molotot tidak lagi kalaluan lo gue en baba lo baba gue lain. Ini manggil emak nage nyokap, manggil bapak nage bokap, neneknya keluar na dapur idih kecap. Jang bager arek nurutan orang bule mah tinggali heula kasep. Orang bule mah pantes kulit nage bodas, bule tato nage danta, naga, harimau gusti orang dia kulit hidung tato orang sawah. Asup ka Alpa sendal dibuka. Hihai, asup ka Alpa sendal dibuka. Balik di Alpa kena AC nepi ka ieu mah dikerok asup angin. Ya Allah tuh sepanjang jalan kamari abi ngaos ka Malaus mah paku. Eta mak totowang sawah pinuh si Sarkim si Odah keur bobogohan. Darling ginu modar teh eling-eling. Bobogohan nya kelan gitar euy. Nya heuh bobogohan mah kelan gitar ya Pak Haji. Biar aku bobogohan nya kelan genjring. Emang ari mah gadir. Nyanyi si Sarkim tetap. Demi cintaku padamu, ke gunung pun ikut denganmu, walaupun harus ku seberang laut dan bara gombal. Mama molohok, we lagu naon cenah tuh. Diteruskan Pak ku si Sarkim tetap. Bulan badudi, awan biru, tiada yang dijawab ku si Odah. Bubuy. Oh gede kamu buy bulan. Ternyata udah gak tahan. Senggol-senggolan. Makanya udah gak aneh. Zaman kiwari nikah nembe 2 bulan. Geus kurunuh 8 bulan. Na'udzubillahimin. Sing waspaos. Punten Pak. Biasanya ibu-ibu nih. Punya anak perawan ada yang ngapel. Meni bangga. Anak urang mah geus laku. Tuh kamari kita tahun baruan jeung kabogohna kamana tuh mak ka Curug. Eta budak balik di Curug Pak saminggu 2 minggu. Dibelaan ku bapana moal salah mah asup angin Curug. Teu beres mak bae eta budak teu raboe dibawa ka bidan telat 2 bulan. Nauzubillahi min sing waspaos kata Nabi idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim azaballah. Jika perzinaan riba merasuk di tengah-tengah masyarakat maka dihalalkan bagi mereka diturunkan azab Allah. Bukti can lama karaos Cianjur gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan kini masih banyak orang yang ngomongin virus. Betul apa betul? Abi lewat rumah sakit Anyata, rumah sakit Talaga, aya ibu-ibu ngajajar perutnya gendut-gendut. Saya nanya ibu kenapa bu? Kena virus neng. Virus naon sih eta? Virus kolorna. Oh eta mah keureuneuh meureun nya. Banyak bencana, banyak musibah. Ditambah saudara kita di Gaza, Palestina. Eta teh suara mik hungkul eta teh. Komo ting di Palestina unggape dibombardir ku Israel mak. Tos emang watak Bani Israel. Di mana sih neng eta teh asal usulna kahiji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam gaduh istri Siti Sarah.
lami tegaduh putra kuat nyarios lamun cek aya masih ada 10 tahun sudah eta kita berumah tangga tapi belum juga eta mendapatkan putra. Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam puluhan tahun tegaduh putra Nabi Ibrahim serang Siti Sarah teh nikah deui ka Siti Hajar gaduh putra Nabi Ismail. Dari jalur nasab Nabi Ismail lahir Nabi akhir zaman saha Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Siti Sarah lama puluhan tahun ternyata hamil juga gaduh putra namina Nabi Ishak. Nabi Ishak gaduh putra Nabi Yakub. Yakub punya nama lain siapa? Israel. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Lamun cek bahasa Arab mah Abdullah Israel teh. Pak Haji Edi gaduh anak cucu keturunan disebutnya Bani Edi. Pernah aku sebutnya Bani Israel eta. Beranak pinak Nabi Yakub teh gaduh putra dina Tayarot Fikriyah dicarioskeun aya 12 putrana. Salah satuna putrana nu paling kasep saha Nabi Yusuf alaihi. Gaduh saudara seueur mak salah satuna Imron. Imron gaduh anak namina Musa. Musa gaduh saudara namina Harun. Harun gaduh anak mak jadi nabi juga siapa? Nabi Ilyas dan Ilyasa. Nabi Yusuf gaduh saudara juga Binyamin. Mentakan orang Yahudi disebutnya Binyamin Netanyahu dah tuh. Punya anak juga jadi nabi saha Nabi Yunus. Gaduh saudara juga Nabi Yusuf teh saha mak gaduh saudara juga namanya Yahuza. Anak cucu keturunannya disebut Yahudi. Jadi raja salah satu saha Nabi Daud alaihi salam. Kalau orang barat namanya King David. Nah, padahal mah nami bahasa Arabna Nabi Daud. Gaduh putra Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gaduh putra Nabi Zakaria. Nabi Zakaria gaduh putra jadi Nabi Yahya. Yahya gaduh istri boga dulur namina Hana. Hana nikah sareng Imron gaduh putra namanya Maryam. Maryam gaduh putra Nabi Isa alaihi. Mereka berharap Bani Israel dina Nabi akhir zaman turun dari keluarga Nabi Yakub. Tapi ternyata keluar dari Nabi Ismail alaihi salam. Kita lihat naon watakna Bani Israel. Kahiji ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salam carita kadu janten bapakna. Ahada asyara kaukaba aya 11 bintang sujud ke Nabi Yusuf. Naon cek Nabi Yakub teh entong dibejakeun ka dulur-dulur anjeun sebab bisi aya iri dengki. Leres mak faja'u biqamisihi bidzamin kadzib datang dulur-dulur Nabi Yusuf bebejak ka Nabi Yakub. Nabi Yakub teh geus digegel ku serigala ieu baju anu dilumurin darah palsu. Tah dulurna sorangan diasupkeun ka jero sumur, bapana sorangan dibohongan komo teuing PBB. Mentakana hayu enak orang sesarangan berjuang. Kumaha nek aja Pak Haji Edi kudu kagaja ente kudu. Pak Haji Edi lamun kagaja paur datang ka ditu hayu perang engke heula leuleus eueuh huduk eueuh pesor. Tapi kumaha ada fatwa MUI ngaboikot produk-produk anu ngadukung Israel. Dan yang teu meuli abi mah sok urang sami-sami ngadoa mudah-mudahan saudara-saudara orang di Palestina segera mendapatkan keselamatan. Amin ya robbal. Sami-sami orang tawasul. Kumaha tawasul sok ingat ka Gusti Allah Subhanahu. Tawasul ingat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur orang maraoskeun ngeunaheun. Lamun perang di Indonesia mah ripuh paku. Datang tentara loba tukang parkir. Iya, lamun nyerang ieu solokan loba helikopter tuh. Mana tukang tempat micen tempat mentah. Banyak belum lagi lamun mentah Sukabumi. Aya Nyiroro Kidul dan lain-lainnya. Mentakan mah ayo orang sami-sami bersyukur tawasul. Kumaha tawasul sok ingat ke Kanjeng Nabi. Ieu mah tawasul ingat kana hutang Pak Haji Edi. Astagfirullah loba bayareun. Astagfirullah wah injemen. Aya nu kitu aya? Mana? Ya orang tawasul sami-sami orang salawat. Mah hoyong salawat lagu naon, Mak? Oplosan. Nya moal bisa tuh. Eta mah rupa-rupa shalawatan teh Muhammadun. Eta Muhammadun Nabiuna iwape. Udah jadi iwape. Shalawat boleh dengan lagu apapun, tapi ingat jangan sampai mengurangi rasa cinta dan takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu alaihi
Ya malohok wae. Salatullahi wassalamu ala Taha. Salatullahi wassalamu ala Yasin. Ala Rasulillah. Pakai lagu kerinduan boleh Bu? Musik. Maka panitia manawi pada gelar sorban soalnya ke ayeuna. Cekap atos. Aya Sahrini. Aya Nikita Widi. Di tukang mayam Ponori. Sampai-sampai bersalawat, mudah-mudahan hajat kita dikabul, urusan dimudahkan, yang lagi sakit segera Allah sembuhkan, amin ya robbal. Benderanya Neng, soka, nah, benderanya keluarin, nah gitu. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Ku bilang I love you, aku cinta Muhammadku. Ku bilang syafaatmu bareng-bareng Bu yo. Sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dengan gema sholawat tina ieu lembur, mudah-mudahan segera Palestina menjadi dibebaskan. Amin. Segera menjadi kedaulatan Palestina yang tentram damai. Amin ya robbal. Asyraqal badru faktafat minhul hudud mislah husni embak Allah qaddu ya wajah surur. Anta syamsun wa nurun fawqa nur. Anta iksiru wa ghali. Lagi Bu. Anta syamsun wa badrun wa nurun fawqa nur. Anta misbahu suduri. Sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Lagi cek. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma capek tuh mak, capek tuh. Ya Neng nu capek mah. Ya Allah heula nya.
Disaprak datang langsung diberi mic wae. Can diberi cai-cai acan ya. Gusti kamari ngaos ka Palembang Pak Haji Edi diberi teh cai bodas weh. Alhamdulillah Kakak Sturi mah diberi cai ente. Teh lah bismillah. Gusti iya gulaan gitu Pak Haji. Iya sudah doakan abi sing sehat. Sing panjang yuswana. Kedah nama abah dinten ayeuna teh neng ajijah teu ka Majalengka. Kedah nama ngaos teh ka Melabuh Aceh. Ngan ku sabab unu ngondang. Nya rek naon jauh-jauh ka Aceh unu ngondang. Neng ajijah tong capek-capek atuh. Kayaknya di amplopan. Najis amplop. Hah isina nya wae. Tak kedah Pak Haji Edi abdi mah tong di amplopan nya. Isina ge ulah. Lamun Pak Haji Edi teu boga ka era gitu lah. Tapi doakan mudah-mudahan saya menjadi ayah yang ikhlas. Amin. Nggak pakai manajemen mak. Mau datang ke rumah boleh. Naon neng patokanana tak keluar tol Kerawang Timur arah Syekh Kuro. Tanyakeun we bu meneneng Ajijah aya imah 8 tingkat jeung mobil 8 siki. Imah urang tukangan imah eta maksudna teh. Imah mah lohok wae. Mau nelpon SMS boleh. Kalau waktunya kosong saya sehat insya Allah datang. Ngan punten pami SMS tong sikatingnya sok pusing Pak Kuwu aya nu SMS emikum. Engku abi dijawab be walam. Ada lagi yang lebih singkat as. Naon cenah as? Jawab lah XL. Naon si eta as? Assalamualaikum. Naon si XL? Kum salam. Yuk jangan ngawur kita kembali ke lab. Oh. Anak buah tukul bener. Emak kuat ngaos dugi ka jam sabaraha? Jam 5 kuat jam 5. Enak ke jam 5 kurang saparapat. Ya Allah perjuangan orang tua ma abi bade naros. Segimanapun orang tua boga anak penyanyi emang bakal ngomong neng ngelamun emak sakaratul maut pangnyanyiikeun barang 3 lagu we nya neng. Anu kahiji alamat palsu, anu kadua sambalado enggak ada. Semua lagi pengen di ngajiin sama yang jadi anak. Leres teu Bu? Mentakan punten perhatoskeun ayoh sina ismahu idza wulid pasihan nami anak nu sae nu aya artina. Tongkos di Karawang maku mentang-mentang loba pabrik tuturut murni kos orang Cina. Siapa nama anak teh neng linglung atau budak lieur we. Pantesan anak pakai celana isukan henteu. Ajijah orang mah orang kota meh gaul. Siapa nama anaknya? Hernia. Oh Hernia cek orang kota mah cek orang lembur mah burut. Atau budak cacingeun wae. Tapi nggak usah so eksklusif. Ajijah, orang mau kudu Arab, manggil lagi akhi ukti boleh. Siapa nama anaknya? Ijroil. Si Ijroil. Atau bapaknya kergering, Pak Ijroil datang. Goleh pak modar. Ini anak kenapa susah dibilangin? Ini anak kenapa penyakitan baik? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua, fal yuhsin adabahu. Berikan didikan yang baik, masukin ke pangaosan, lebetkeun ke pangajian insya. Tong sieun. Di Kerawang masih banyak protes Pak. Ajijah emang anak orang keluar pesantren jadi naon sih? Jadi jelema. Dan aku keluar pesantren jadi bebegi. Ibu nanem padi rumput ikut. Betul gak Bu? Nanem rumput padi belum tentu ngikut. Betul apa betul? Tanemin ilmu agama. Dunia bakal nuturkeun insya. Tahadus bini mah kapukur kantos. Kaos di Cipasung di Tasikmalaya. Kuliah di Al Azhar Mesir. Tuh di Karawang sawah ngagebyar. Anu saha coba? Ya emang anu batur. Tong sieun aja, ieu mah anak hayang masanten ulaheun ku bapana. Pak, ujang hoyong masanten, ulah, cek urang ulah. Emang kunon si Pak lah, balik pasantren paling lagi proyeknya proyek tahlil, Gusti, proyek tahlil. Komo lamun malam Jumat aya manuk buok. Ma apal teh manuk buok. Gusti RT sibuk telepon lebe, siap lebe. Aya naon teh eta si manuk buok. Isukan aya nu paeh lebe. Lumayan 7 poe tahlil. Naon cak lebet teh bener teh bias urangnya geus sae puguhannya. Mak subuh-subuh aya nu ngomongkeun di mushola. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah gorejat eta lebet. Naon cak lebet teh bener pisan tebakan CRT. Si goreng saha nu maot mitohana si lebet pisan. Ya Allah, Bu. Bu, perlu ketahui saya ini putri dari bapak saya. Oh nya. Putrina Ki Haji Obai Sobarnas. Ada pesantren walaupun kecil tapi alhamdulillah banyak mencetak mubalik. Mak bade mondokeun ka pesantren mangga. Boga bekal, hayuh berangkat boga bekal nya ulah. Anak yatim, anak yang tidak mampu saya gratisin semua-muanya. Di sini ge ada pesantren di Talaga teh Ajengan Zaki, pesantren Quran ya. Alhamdulillah totong sieun ngalebetkeun ka pangaosan teh.
Budak soleh mah geus pasti pinter, amin. Budak pinter cantang tuh soleh, leres aja. Ya budak soleh mah emak sakit, babak tedamang, ngabring dibawa ke dokter tah budak soleh. Tapi nu kumaha budak pinter, emak kena batuk pilek unggul, buru-buru sawah kebon dijual, eta mah harta warisan. Betul apa betul? Saya mau nanya, Mang Bi sebagai orang tua bisa melikeun sawah jeker anak, bisa melikeun balong jeker anak, anak bisa moal melikeun sawah jeker kolot. Moal. Boro-boro melikeun sawah ajijah, anterkeun we 3 karung bea sabulan sekali ka ieu mah kolot pernah henteu? Loba teuing 3 karung mah. Atuh kueh iraha dianterkeunana. Lebaran setahun sekali datang mudik likum salam mak neng mawa kue jeker emak naon eta kuehna neng kue ranginang jeung akar kalapa Gusti udah nenek-nenek gak ada giginya dikasih akar kelapa atau dikeum heula 40 peuting karena kacatruk teu akar kalapa naon cek indungna teh emang maneh boga kue tuh jang kolot mah henteu dibere kitu daekeun menta leres teu Bu simpen neng di dapur eta budak Pak ningali ka dapur ningali pandaringan ngajrit napa pandaringan mak kunaon neng ieu beas meni loba oh nya bapa maneh ngadesel kunaon sih teu boga beas henteu nya cokot atuh 3 gantang mah tah kolot urang mah nganterkeun sakeleutik ranginang ngarampok 3 gantang beas di mah kolot eta betul apa betul perjuangan orang tua luar biasa 9 bulan 10 hari mengandung aya lagu nage ibu wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung atau mengandung lagi oh 11 anaknya eta sabulan 2 bulan mabok wae nya mah papa mama hoyong nu Hasyem ke heula atuh mah papa jangan heula ucing Pah, mama pengen ayun-ayunan dong. Di mana mah? Tuh di luhureun tower, Gusti. Oh nya kasetrum aja. Sebulan, 2 bulan mabok wae, mau melahirkan pilihan cuma 2, kalau nggak hidup mati. Selesai dilahirkan dicatat ku tuang ramana, di azanan, di komatan, langsung di papangku. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Tukang cilok padahal bapak eta. Raja cilok meureun, Mak. Moal ieu disebut anak tukang cilok, anak tukang cilok. Moal disebut lagi anak raja, leres tau. Endang katep, endang katep, endang katep, endang katep, budak nama hidup. Oh kasep-kasepna iya. Enggak ada orang tua ngejelekin anak, leres Bu. Ada juga anak ngejelekin orang tua, betul apa betul? Makanya kata Nabi, celaka, celaka, celaka engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak bisa bakti kanu janten indung jeung sebagai tanda cinta ajijah hoyong aya 2 nih kapayun mak jilbab koneng ka dieu mak hayu jeung jilbab biru ka dieu 2an hayu mak ada aya si Andi jeung si Elsa ya hayu mak ka dieu mak apa dong pak dong pak ka dieu sok 2an ka dieu ayo ada pakai midi di hana ma bisa naik nama madamang ka dieu menang hiji mana hiji deui iya meureun si Elsa teh ya aya ka dieu mah aya madamang ka dieu mana ka dieu tah ada ka dieu mana tah mana gareulisnya inilah artis KDI yang tereliminasi keprok lah atau keprok mate japati meureun dikeprokan ma arek mentas ieu nyekelan wae tuh dah kadituna tuh saeutik meni haleurin ka dieu mah kapengkeran tah dah tong nyekelan bujur getek dicemak-cemak emak punten mak saha namina emak Iro hah Iro mak Iro gaduh putra bara hiji 5 sadayana gaduh 5 ngeureueuh keneh 4 hah pas begaluh oh randa paku aya randa ye entos lami jadi randa lami yang nikah deui teh alim saha nu daekeun atuh ka dieu mah ada aing pake midi di handap ada senyum aja emak saha namina emak Maeda Maeda putra bara hiji gaduh 5 gaduh putra 5 gaduh caroge henteu tos maot randa bah aya 2 ya Mak Maeda orang mana
Abdi. Oh aslinya orang mana? Orang Babakan. Babakan mana? Babakan Kasturi. Babakan Kasturi. Desana naon desana? Desa Kasturi. Kasturi. Sahana mikuwuna. Bapak. Iya pakuna saha pakuna saha namina? Anu mana? Itu anu ngacuk. Anu nganggo acok teh kabeh pake acok. Eta kajen. Ieu naon lebetna kecamatanna? Abdi. Kecamatan Cikijing. Kabupatenna Majalengka. provinsina Jawa. Jawa Tengah. Jauh-jauh teuing. Jawa Barat mak. Pernah aku Cikijing ke Jawa Tengah. Mama ada ke Tegal meren. Jawa Barat. Masukan bener mama ya. Ma orang mana ma? Kasturi. Orang Kasturi. Desana naon desana? Desa Kasturi. Kecamatan naon ta? Kecamatan Cikijing. Kabupatenna? Majalengka. Provinsi? Jawa Barat. Ya bener ya ma. Ya orang kuduan ke Jawa Tengah. Orang tes heula ya bisi ti Cina ya. Ayo. Alik tahun politik enak mah ayo. Turutan ke menang hadiahnya mak. Pancasila 1. 1, 2. Kahiji heula nah. Ieu mah geus kadua wae. 1, 1, 2, 3. ya alik lompat gitu ya. 1. Inilah bina ketuhanan yang Maha Esa. Hebat. Kadia mah yang ayeuna, kadia. 2. Kemanusiaan berada. Kemanusiaan beradab, beradab, yang adil dan beradab, kajen. 3. 3, 4. Yang geus 3 rek 4. 3. Pengadilan agama. Are mah hayang kawin deui. 3 pengadilan agama cenah. 4. 5. 4 heula ayo. Naon 4? Hotel. 4 Kegiatan untuk Paku. kerakyatan dipimpin Pak Kuwu. Oh, enya eleh meren Jokowi. Kerakyatan dipimpin Pak Kuwu cenah. Sugan bener ya terakhir ya, ayo. 5. Genap. Ya hebat geus tamat ya Kang genep. 5. Nunggah hadi ka Baitullah. Ya mah rukun Islam. Ti Pancasila kan rukun Islam. Aduh Gusti. Mama hebat ya. Pancasila aya genep cenah ieu mah ya. Aduh, Mak, ku abdi beda hadiah Mak ya. Ayo. Mak hoyong nu beureum hayang nu biru. Nu barem. Bisa nya jawab anu beureum cenah. Nu beureum nage. Kira-kira ku mek dipake naon? Meuli pulsa. Mah boga handphone, bogaeun Facebook. Naon ngaran Facebookna? Oh ini jendil@yahoo.com. Terima nya Mak, tong keluar penting-penting nya. Paur lo bapak muda. Enak mah keur usum tuh kaci kuda ka Jatisari, kaci huni ka Jatirasa, pamuda zaman kiwari, nini diper. Astagfirullahaladzim. Dengan ini acan tapi ya Mak, tong keluar penting-pentingnya. Entong meuli cilok wae. Meuni buru-buru sing sehat, sing panjang umur. Kajen batur maut oge mama ulah maut. Sorangan we tapi hari kiamat. Iya. Nuhun. Aduh, kacekek ya. Aduh. Sami-sami engke heula bisi ragrang cicing heula mana. Yang pakai midi dah. Adi mah, mayang nu beureum mayang nu biru mah. Kembali pasihan wae. Yang namanya wae. Ma hoyong teu panjang umur.
Oyong baraha ratus tahun. Orang mah umat Kanjeng Nabi nya mah moal tebih usiana ti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teh usiana dugi ka 63. Namun emak usia geus 62 tahun, 12 bulan, 28 poe. Oh sapoe deui meureun ya. Heeh menang barokah. Emak ingat kana teh usia mah sabaraha? 17. Ya pakai legging teh ya. Oh pakai legging. Tapi nya mak tah. Tapi sok ayo. Ini hebat nih. Ay. Ini panitia musolah al Asy'ari selain ngundang neng Ajijah isukan emak aya di Indosiar. Setel TV nya mak jam 12 orang aya di Indosiar dalam acara patroli. Ada tewak meureun ku buser. Mak, orang teh kan keur muludan. Kanjeng Nabi lahir di mana? Di mana cenah? Mekah. Di Mekah, hebat. Dikuburna di mana? Di Madinah. Mak arek di mana? Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah. Mak arek di mana? Sana apa? Mak arek di mana? Mama di Gunung Cupu we lah. Jauh teh ka Madinah mah wadung ngagotongna. Urang teh geus kolot ieu bejakeun ka jamaah kudu ngajaga anu 17 Agustus. 17 rakaat. 17 Agustus. Ari maek daftar keneh balap karung. Yang rupa-rupa. Aduh. Ya, bejakeun ka jamaah urang teh rumah tangga kudu loba nyonyoo. Nyonyoo. Nyonyoo susu, astagfirullahaladzim. Nyonyoo ilmu mah, nyonyoo susu. Uyuhan laki-laki teu keracunan susu dini-dini. Nyonyoo ilmu, meh boga budi pakerti. Anu kadua pamajikan teh kudu dibelikeun cangkir kantut. Meh bisa ngopi duaan. Nu katilu rumah tangga kudu apal parduna adus. Bara hiji pardu adus. Aya 5. Baloba teh. Naon nu kahiji? Kahiji adus nipas, kadua adus junub, katilu adus di Idul Fitri. Adus li Idul Adha. Eta mah sabab mandi. Pardu adus aya 2, anu kahiji niat, anu kadua ngaguyurkeun cai ka sakabeh awak hebat. Naon wae anu matak ngabatalkeun hudu? Kasen. Naon wae anu ngabatalkeun hudu? Saci. Hitut. Aing teh tadi atuh mah. Gagaro heula. Hitut. Nu kadua Patal tangan. pantul tangan aja. Pameget. Hebat. Nu katilu Nutupkeun tangan. ngasupkeun tangan. Kak. Patal. Aja sarung. Astagfirullahaladzim. Buah bapak keur gagaro ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Engkeh heula ka dieu bisi ragrag. Alhamdulillah ini mumpung masih ada orang tua, berikan perhatian, berikan kasih sayang, bawakan lembut-lembut ya Bu, tong dibawakan akar kalapa. Karunya mapakna geus eueuh huntuan. Yang udah nggak ada ziarahin makomna, mudah-mudahan makomna sing jantan makom raudhah min riyadil jannah. Amin. Ya rabbal alamin. Izin moal tiasa salami, tos di dieu langsung ka Bandara Soekarno Hatta naik pesawat Garuda. Aya uleman ti Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Tapi sebelum kita akhiri pangosan yuk sami-sami ngadoa, mudah-mudahan kenging ilmu manfaat, hajat dikabul, urusan dimudahin, wabil khusus segenap panitia dapat barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Berkah doa berjamaah semoga rizkina barokah, anakna soleh soleha, rumah tanggana sakinah ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya
midu Gusti seurkeun rezeki tinu ilmu tur pangarti sareng warga teras ngahiji gemah repah loh jinawi ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara Allahumma ij'al majalisana hadha al-ash'ari yang majalis Rasulillah wa ayyamana ayyam Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wa asra sudurana bi'ulumi Rasulillah wa amla qulubana bihubbi Rasulillah wajma'na ala habibika al-Mustafa birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ansur ummatal muslimina fi Palestin Allahumma ansur ummatal muslimina fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tanda dikabul doa, angkat tangan sama-sama. Itu tadi dikabul doa. Ayeuna mina tolak bala, tukul mah tolak bala balikan hiji, angkat hiji, angkat. Dadah. Dadah tingki-wingki, hempoh. Mudah-mudahan manfaat. Nuhunkeun dihapunten beuli aya kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.